bisi nyolong bade tempo ku kacamata politik aing jadi raja di dieu teh deuleu teu resep kabeh ka aing tinu ngewa maneangan jalan supaya aing rubuh komo tukang seni magareuleuheun teh ka aing kena waspada marukana tah kinten-kintenna kumaha ge pun anak pada ditampi guguru ilmu ye sae hak sadayana ari ilmu mah laras pagi-pagi aja mung panginten kedah aya we syaratna naon kahiji kedah aya ijab teu kenging ngawakilkeun dah kedah langsung ti kanyarita kanya Arjuna manawi Gusti Prabu nampi kaula jadi siswa di dieu kaula teh hoyong ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan sapertos salira Gusti Prabu sanggup teu syaratna ceng syaratna teh naon hayam bodas sanes ayam camani hayam cemini ada sanes maksudna mah camani camani ku sapi sanes kumeh hideung meh hideung sanes ku hayam katawa sanes hayam pelung sanes sanes ayam kate kedah naon syaratna teh nyaeta kudu jadi jelema tega amui kedah jadi jelema tega lamun aya pamadegan dina hate aya nyaah tah lepaskeun heula ka nyaah dina hate wah eta yep maksudna nyaeta syaratna teh kudu ngirim bangke jelema menang neuk opat Allah amuing bangke jelema kengeng neuk opat nya bangke ti kuburan dikali lain nu hirup paehan heula mesinna sumanto kudu tega mencit jelema ya diteuk-teuk jadi opat bungkus bawa ka dieu Allah syaratna sabab kaula salaku guru nyaeta pikeun nambah kakuatan ilmu kaula nyaeta kaula teh kudu ngadahar daging jelema Allah hey karareueung Arjuna murid Sumanto dulu itu kanibal jelema kanibal sanggup Arjuna aduh abot geuning ama berat bot bulan kitu mah pilih ku ajeun wah ngorbankeun jelema hiji deuleu tapi anjeun bakal jadi jelema gagah sakti mandraguna wallah pilih tani laras kinten-kintenna ti golongan naon tah cing rakyat itu apa rakyat cenah kita geuning raya istri pameget lalaki malah jelema nu pangkolotna duh nah wake ngareng kade lamun mentadorna ulah kasep kajen teu gableng ilmu deuleu mending melak bawang aya kasieun hirup tina bawang oge loba nu beunghar deuleu nyanya tuh marina ge aing melin rakyat jeung teu kolot-kolot teuing deui aduh nah aya jelema nu pangkolotna di dunya aya nyaya keneh gitu saha ngaranna nya mimitina astungtungna er
mimitina as tungtungna er ya Syamsuddin sanes Syamsuddin Atuh tungtung lagi anda mah. mimitina mah bener es Dedi Rosida eta mah A tungtungna sareng D mimitina ieu mah mimitina TS tungtungna er Sunandar Eta ulah teh mandang ora keneh jeung Kasep deui ngan halisna geus dugul saprak gering ada ngorakene. butak ongko nya sahur kene saha nger ngaranna Semar Wom Semar Semar enteng geuning sugan ai suka teh hese sugan terek bangga geuning. lain terkena si eta nya Ulah. jelema kitu terkena teh si koplok Cacak teh boga HP itu teh. gampang Kasep Arjuna geuning Meuni irit. aduh teu tega ama nah make teh tega kahiji rakyat kaula kaduana anu ngasuh kaula ngasuh da dibayar ngasuh oge Da teu dibayar memadai. mun kitu ku bapa hidup baheula teu dibayar Dibayar. jeung moal doraka deui maehan Semar mah eueuh tina Qur'an sok tingali dina Qur'an dina hadis aya jelema nu ka neraka maehan si Semar eueuh doraka kene maehan si Meut Neraka kana micen bawang. marukana sok pikir teu tega ama tawayana moal menang ilmu atuh mubadir ini ka dieu teh Mubah. jauh di jugjug anggang di teang Mubah atuh. mubah nah da moal nanaon maehan si Semar mah angguran alus ibadah anu sok nyebarkeun panyakit flu burung teh si eta panyakit kaki gajah teh si Semar kana Urukan teh. bener nya Gusti cek abdi ge Kiat pisan pamandangan. jadi hese na Pandawa dijajah teh eta hatena Kana pisan iman. kaimananana kararana Nya nya kana iman atuh. marukana mode urang pamulihan kararana aja gitu imanana Sohon ulah nya pageuh pisan ulah pamandangan teh. karuat fondasi iman teh pondasi imana teh kararuat ngan pondasi jalan rusak sabar akan bertahap apaan pamimpinna ge karek jadi Kudu sabar. waraga jalan teh panggedena dulu teh Nya pangmahalna biayana teh teh. samiliar teh ukur 10 kilo Oh, urukan teh. Kita kudu sabar. kitu ge lamun gembleng semena teh dihakan saware heeh Masuk diserewat ke sabare mah. mau disemplekan wah da ayeuna mah jelema teh rarakus gini Rakus kumaha ka. tong borohakaneun anu ngeunah semen aspal ge dilegleg Masuk diserotan gitu. sedot bener kuat kurang amarta Kuat pisan imana. budayana imana eta boga layang jamu sekali musada pang-pang nama Gusti jimatna teh eta Padoman hirupna teh eta. pedoman hirupna da eueuh deui di nagara mana-mana oge anu boga lambang keagungan nagara teh lintang ti amarta Rianti ku amarta. ceuk ama mah mending dae ke kasep dae Mending ilmu. dan pira maehan si Semar pira dicacang mending ilmu
rasakan yang mencit hayam asup kurban ongko teteh ajak heula Semar ka leuweung olo urang nguseup gitu Ada moro bagong. Ajak moro. kalau heula lemu heula ari ama seneng lauk kengeng nguseup teu beuki menang nguseup menang ngecirik teu beuki ama mah Namun menang baik kemarin. awet nah naon atuh anu seneng mun menang meuleuh mun menang ngagoreng beuki Tahu menang mais. da menang nguseup mah tah keneh tapi heueuh bener teh mah ai jawaban apa gitu seri pondok teh nya atuh teu nanaon ama sanggupan upan menang ilmu benang ilmu na wah hebat anjeun Iya. Bukan ngajago lah. nandingan dewa sae mangga Gusti Prabu kumaha kaula sangem pikeun maehan Semar malah dicacak jadi opat sok bawa ka dieu sangeusna anjeun mawa bangke Semar ka dieu heug ku kaula diwirid ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan alah sanggup sangem heuh tak kitu ulah ngerakeun jauh-jauh dinten iraha kaula kedah lumampah maehan Semar tong diisukeun lamun hayang ayeuna mah ilmuna ayeuna ajeun ruinit ayeuna bade mios maehan Semar jig hayu jeung ama timbalan hayu jeung ama ngan meureunna tina parapatan ama marek langsung ka jajar sokalima hidup mah langsung ka kamarta kitu eta papisah dinya we di parapatan bener anjeun dek ngaguru ilmu ka kaula leres Senopati ulan Gusti barengan Arjuna bisi bohong bisi robah pamadeganana di jalan saksian nah bener dek guguru ilmuna atawa dek ngolongan ka aing oh sae mangga kumaha lamun dibarengan ku kaula Arjuna sae mangga atoh we nu aya nah Gusti kitu geuning jig barengan bawa wala dia balad tapi ulah kaciri ku jelema kudu nyiluman mangga Gusti mangga kaula nu mang oge atuh da bade wangsul sakentenan sae nama kulem we di dieu sawengi mah sanes waktos Kapan palai goreng bawang. bilih bade nonton film Blue di dieu entong kegituan kan Geus kolot tah kitu jelema eueuh agamaan teh kitu dianggap teuing bari aing mah lalajo nu kitu sok meungpeun mampeun ngan carang teh dipeungpeunan kuna kuayakan dia mah loba kasih tah kitu ke mang bade wangsul ayeuna sae atuh aya teu kengeng di janet mah hayu Arjuna bareng Arjuna balik mangga ger anger Senopati ulah mangga urang sareng we mangga ini wayahna barengan jig bawa bangke Semar ka dieu lamun anjeun bener hayang ilmu ti kaula permios nger mudah-mudahan sapamunut iluran saparjatina kanan mudah-mudahan permios wilujeng salam we kasadayanan waya di ditu sae permios Gusti Prabu bra Allah
mudah-mudahan naon rupiah anu dicita-citaku urang negara-negara nu aya di dunia tiasa sujud tiasa taluk ka urang bra hancur si Amarta baik leres hayang nyaho diala ku aing pamadeganana disusupkeun budaya-budaya aing ka itu saeutik demi saeutik dituar di mana bebersih supados sadayana ulang bersih ditilepan karpet mah dibersihan ulang tilas Ay guys bebersih matian. Ay geus bebersih mah bisa ngobrol jeung tetangga ya curhat geus beberes geus bareresih apan meureunnan moal ditegor teuing ku dunungan nya moal da fungsina ge pan bebersih bibi Gusti Nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep saha bibi kakasihna Arjuna namina teh bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyut teh nya ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh kadena da seungit ge bentenna tuh alus laur hade tangtung teh eta gelenyung kumis ngejepret kulit bodas panon cureuleuk persis kumis abdi awak nepi ka bitaeun amis mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar keluar mawa anak we teh jero ngapoe terek didengkek gitu moal cenah nuang bawang bisi bau kelek hebat pisannya juragan Arjuna kasepna da menak ongkoh atuh alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar nya atuh make kabeuli pelenis kabeuli HP nyo eta perhiasan duh heeh anggean make bisa Facebookan non teh ayeuna mah aduh saprak boga BBN saprak boga BlackBerry teh heeh marukana teh unggah peuting aing mah dah naon kabeuli mio lumayan ayeuna mah alus katungtungnakeun beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyerek ka puhu asa alus kakolotnakeun rezeki teh teh nyaho berita luar negeri tina Indovision aduh marukana teu canggih di imah aing ayeuna lain ku sagala sagala rupiah oge ku duit ku sagala boga ayeuna mah heeh kari ibadahna kari daek salat bodoh eta mah ulah tinggal alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung lamun inget ka baheula bayangkeun inget ka baheula kumaha ari bibi sangsara ti bubudak prihatin ti leuleutik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa nah kunaon mah kitu apa rupa bapa hoda eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot oh tuang rama teh keur nanggung bawang ka dupa kereta api keur moe bawang cenah mah mun tas dina rel aya kereta api marukana aya nu rek aya nu meuli baru ngajanteng we teu nyingkah bener teh ai sugan teh cenah sireum teh
da puguh subuh meureun Ada subuh poe kompos. marukana teh Kan tegulak. kitu tah ayi hirup teh Kudu kasih. teu nyaho di rupa bapa Oh teu apa bibi mah. umur 1 tahun di dunia aing teh indung anu maot Oh ibu Nya. ngantunkeun. Patir. keur ngalabawang ka bentar guludug da eta ngalabawangna tengah poe bari jeung rek hujan Jeung musim hujan itu. heeh atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh Aduh. ku Pak RW ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur Kabur. Allah ka mana? ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah ngadon jadi pengamen jalanan Oh. Maksudna mana? aya mobil eureun kakara menang duit kencring Bari nyanyi. bari nyanyi Iwa PY Jadi penyanyi jalanan benernya. Bari miapekeun beuteung teh. bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh Nya tebih atuh IT Nya. Brebes. Kumaha teh teh? ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan Allah. Da eta. ai di tengah jalan bari jeung jauh ka dieu Heeh. tetewang Alah. umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah dina Amuy. tumpukan jarami aing diperkosa heeh Nasiban nepi ka kitu. umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus eueuh reman heeh Lamun angeun mah geus teu mirasa benernya. Tengah jadi janino. nya Geus eueuh gagawetan. nu matak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh meuni gebeg trauma meureun Trauma teh teh bener. umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan aing teh heeh Acan payu situ. umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak Tina katumanan teh. tina katumanan tadina da eta we ayi eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh ning Ampun ngarokok mah kacanduan teh. kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura Allah. jadi TKW Jadi TKW nya leuh. menang 2 bulan di Singapura di Malaysia Oh di Malaysia kantos. heeh Fungsi pengalaman. tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia Oh kantos ka Arab. di Jeddah Di ditu teh. lumayan bilu ngahajikeun umroh oge Ada bag hajah kecil. kieu-kieu ge hajah aing teh Hajah kecil kungsi. heeh Kungsi umroh sekalian. ai sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh Nah, kumaha kitu bi? aing diperkosa di ku urang Arab Diperkosa. untung di dieu na tuman Diperkosa kumaha eta teh. Maka diperkosa segala. eta mah urang Arab teh Harita teh. durug-dug teh di pangku aing kudunungan dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh Oh, da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan nyanya tuh. pembantu teh Pembantu teh eta. Disiksa geuning. heeh Korek di istri ka ibi gitu. ai guprak teh dina tempat tidur bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok Nya, Jempe ulah gane Syarat. mere isyarat mun cara urang mah jangan ngagarabag ulah jantung ulah kasorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing sarolihah Amin. Eta masjid. Nya nu sial mah ku ece we. atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang mah mending kawin Kawin
neng tamatkeun sekolah mulih ti sekolah bantoskeun kapriyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeusehan ngumah wadah ngistrika sonten angkat ke masjid bari ngelek Quran taroskeun ka ajengan bag-bagan agama supaya hirup ulah linglung teuing sabab urang di dunya teh moarek megar hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana laras nyai sumuhun sakedahna kitu istri mah da di dunya mah ukur samat ulin ulin-ulinan nya marukana teh ulah ka sorang deui bener hirup mode bibi ulah nya tak kitu ayi sumuhun sing janten istri nu mawi reueus bibi mah ka urang pamulihan ku ayana gawe bareng laras rempuk jukung sabilulungan dina mangsa ngawangun dugi ka ngawujudna masjid laras anu sakitu agrengna biayana ge 1 triliun langkung atuh teh saem langkung eta teh swadaya masyarakat kandenan saeutik demi saeutik geuning ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge teu burung ge sahanapun memuncangan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tu geuning ai ku gotong royong babarengan mah mudah-mudahan eta teh pageuhan malihan ronjatkeun tingkatkeun kebersamaan teh kagotong royongan teh nya mudah-mudahan baik urang pamulihan sadayana boh istrina boh pamegetna cing bisa riung mungpulung deui ke di surga amin nya aji cing gareto salat pinuhan makmurkeun ieu masjid sumuhun laras bulan lebar nya oh diajar we sanajan geus kolot can apa Quran taroskeun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi abeh teu linglung teuing hirup di alam dunya nya kantenan bibi nya ayi sumuhun nya tah kitu nu mawi bibi reueus oge laras nuhun ieu kapanata calagara ieu acara kantenan tangke mah diayakeun MTQ diayakeun engke mah lomba dakwah marurang kali boh istri boh pamegetna nya ayi sumuhun barudak teh kayak hadiahna atuh anu menarik laporan ka pemerintah da butuheun pemerintah teh ku jalma iman ku jalma takwa teh atuh kan nyai kantenan atuh warga masyarakat sararea baru tuheun kudu kitu teh atuh perjogieun tah kitu ngadoa teh bibi teh nyai hapunten tina sagala pihak kalepatan bibi ageungna alitna sumuhun tah kitu ayi sae kula ngahaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng dina danget ieu urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokkeun jonghok nyai sumuhun mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui amin assalamualaikum waalaikumsalam bibi sing salamet Hei pasukan siluman tuturkeun kaula ieu dek marengan Arjuna Inggih pasukan inti wala dia bala tamtama inggih kula di dunia orang balas
balad-balad Dah. Aya naon? aya proyek euy Proyek naon kula? nyaeta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna Ya inggih. tapi ulah ngacirikeun maneh alet-aletan Urang nyiluman we, urang. nyiluman iya Inggih. Kula. Selamat diri. tak gendong kemana-mana Kamana-mana teh. Lain kamana-mana dengan mamawa budak atuh. hah Teu kamana-mana dengan mamawa budak atuh. hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing Pikeun atuh ka indung. bayangkeun ku maneh jeung tibatan aing mamawa lomari Mending anak serangan ya. Apa tak naon pikeun ka indungna? Kan wajibna atuh. apan indungna teh maot Da kunaon maot mah? keur ngaramet Nah wake ngaramet pake maut. digemrong lentah Digemrong lentah kumaha itu teh kijung maut ku lentah. aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana Nyawa didudutan teh ku aing kumaha ceplok ke lentah mun marontok teh mun gareunutnya. pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih Disedot ku lentah. dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh Aduh, paingan. marukana guha meureun teh Murukan saung bener. ceplok ke didudutan ku aing Oh. Aing geus kitu. aing nu ka 18 didudut teh hese Pageuh. keureut teh ku aing teh Kumaha aing geus dikeureut. aing jerit teh pemajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya Eta genek-genekna. keur mah di luhurna jiga ranca Lain kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah, naon ayo orang teh dek ka mana, Bah? dek usaha Usaha naon? teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyaho ditarima gaji Jang maraban si lain. Ari emak ka mana, Bah? Emak ka mana? pan maot Baheula ge. Ai maot teh naon? Ai maot teh naon? maot teh dicanak ku Allah Ni talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. sia mah Kana lo teh banar bawang, abong bebenyit abong budak. Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu Itu Eta teh heeh ni talete teh budak. urang ka Allah atuh yeuh ah. dek naon Orang nepungan emak. emangna Allah teh eta teh supir angkot Merukan Ya, ku, teh. merukan kuwu benar. Ai harita emak
basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. udah Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui. Ada budak. Borokan si Ius. Alah, ampun. Ari tak basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Menya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Sugan aing tempe. Alah, Ada budak. Abah, naon? ujang yang disunatan Abah. Karunya teh anak. Heeh, kayak geus boga duit. Nah, dari sunatan mah lain ku duit ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat deh. Oh, ku Abah keretna atuh tong mitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu Allah kabecus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina. Masing-masing. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, Petani. tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. Pada boga keahlian. Keahlian anak. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangpaat. Gitu. Abah, Naon? hayang disunatan Abah buru-buru. Heeh, engke tenang geus boga duit gede. Ya. Nyongkeun ka pajak. Dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang maca Quran, Teu menang ngaji. can disunatan. Wah, Barang ke masjid. ceuk saha teh? Cek saha. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Da budak ieu kudaekna ge untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Heeh, ada rek ablas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Diajar. Kudaekna ge untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Enggeus eta ge diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Cageunih. Eta gini bisa. Teteh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Dasar. Alif, Ba, ta, sa, ai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. alif teh Iya. Sugana pi ustad. Gara sok ku Abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. a i u. Tak itu. Da kitu eta pintar budak. Ustad Ayubeun dah. Sugana. Heeh. Alif naon be teh? Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. I a u. Itu Sakitu ge. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun, Allah eta budak. Heeh. Lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran, alif tangwin JRI, alif tangwin PSU. anturkeun Aninun. ai heeh. Ulah dibawa ngalonyeng budak teh. Sugan we jadi lebe. Dibawa ngalonyeng. Ayahan teh aya alif yang harapan nun. Model Alif nun mati jabaran. Sok abah diajar. Sok diajar. alif nun mati katabrak. Si belenggung. Itu katabrak dari
anak ase nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang mengalojeng B tangwin Jabar Ban B tangwin JR Bin B tangwin PS Bun bantingkeun Ban Bin Bu Ban Bin Bun heeh bener meni awam pisan kana agama B Jabar Ba B JR B B PS Bu bakakak babi bu tidak pisan dasar kolot belegu tak kitu apa naon ujang hayang motor ba naon ujang hayang motor wah sia nu lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karege can sawawa maneh teh karege 6 tahun hayang motor abah aduh takut keke gablek duit di mana ngiridit abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiridit buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di abah kartu gaple si goblok Bapak menang abah buru-buru hayang motor abah kudu boga sia teh niku keke aing oge teh di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh sia murucut kapan tita tadi aing hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureun nya lain-lain nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng euy ngiridit nyalingit alah deuleup tongong aing kapodolah lawan kacai gitu tunda lampah eta Duh, ya ini kacarios ieu Bima rakana Arjuna kengeng laporan tina kula Sadewa Duh, ya ini cenah Arjuna mah henteu mulih ka Amarta ti sok kalima teh bade langsung guguru ilmu nyaeta guguru ilmu ka nagara awu-awu langit beres Bima barang ngadangu laporan tina kula Sadewa yen Bima apaleun yen eta raja teh raja murka raja biadab beres jadi Bima teu satuju lamun Arjuna guguru ilmu yakin kena bakal nyebarkeun ilmu jurig di negara Amarta wah tangtos kukituna Bima lumampah maksud bade ngajemput Arjuna ya ini nawiskeun teu satuju lamun Arjuna rek guguru ilmu maklum jelema jangkung gede Duh, alumampah di satengahing marga mandeg urang awu-awu langit duh naon maaf kaula rek abus ka nagara lain dek ngaganggu urang awu-awu langit tapi rek nyokot adik kaula anu ngaran Arjuna sumuhun yen teu satuju lamun si Arjuna guguru ilmu walah kanten yakin bakal nyebar ilmu jurig di negara aing ulah tangtos juragan
gending nu ngahudang rasa apana wulan asik seni pribadi miara budaya bangsa kelinganan miara Kang Asep Eyet budaya bangsa Neng Dede ngolah seni hati-hati tatuna ge hasil bukti Payuyun pusar seni sing jadi hati kana totonan jadi tutunan totonan jadi tuntunan seni lain gawe nikah tapi pikir dan nyangling budi hari budi luhur anu utami silih asih jasa sami silih asih jasa sami seni mustika ningati halimku payuyud buset nusuk makalabu Payuyud pusar hariri jadi panggung halang ngajak berjuang halang ngajak berjuang mudun Pak Haji Nur Rahman di telung letik anu isdul nelirik diri pribadi teh nopi Goreng teh henteu sampurna diri kana awah gingsir henteu bisa kumaha asa gara-gara cep ari musik malikeun sagusti Asep Nunung nyawang lampah nu kapengker geningan Kang Bima Kang Bima barang kaganti ku peti urang banyak Pasiswoyo si horeng loba salahna tadina boros yakin rarasaan pamohalan adedi amoring manggil prihatin ari sawangan mang kitu takapur ngalelan
kumaha amal urang abdi naon bawaheun ka balik Pandu putra kang lumampa mandeg satengahing marga satengahing marga Bima lumampa mandeg satengahing marga Doh, ieu inggih. nyaeta bade lebet ka nagara awu-awu langit maksad bade nyanak Arjuna Leres. kalayan teu satuju lamun Arjuna rek guguru ilmu ka eta raja Ieu inggih. ngan bika oranyana si jenet Wallah pantenan ulang. tek ngaguru ilmu ka jurig Nya guru kaririwa beri nagara. engkena nagara Amarta bakal asup pangaruh jurig Doh tangtos. sedangkan di negara Amarta ngabogaan lambang kagungan negara Eta ulan. yen ilmu anu kudu diudag teh diantarana ilmu kapangeranan ilmu kamanusaan Leres. Daya supaya hirup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan sumuhun. ditetapkeun di mana naon aya kajadian naon-naon kudu musyawarah nu mupakat Leres. Eta malah keadilan keur sararea doh saperti panon poe kumaha ulan. nyaangan ka makhlukna teu kanu goreng teu kanu hade Leres. disarwakeun kacaangan soal ajab eta mah kalakuan pribadi na sewang-sewang Sumuhun. Eta ulan. sabab pangeran moal nyiksa anu bakal nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan kari-kari ayeuna rek guguru ka jurig anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kanu kawasa Wallah mawa karep sorangan bedegong mun tangul sombong sombong katenan. murugul mung diajak hade Teu cocok. matak teu satuju bakal patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di negara Amarta. Hei, urang awu-awu langit. Kaula moal ngaganggu araranjeun, pek da keur anjeun. Hak anjeun tama. Hak anjeun. Hak kaula keur kaula. Agama anjeun keur anjeun, agama kaula keur kaula. Sumuhun. Sewang-sewangan we ulan ulang agama. Tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing, ngaganggu ka Amarta dina harti dituar ku aing. Wah. Leres. Leres. Arjuna anu langkung ti heula ningali ka Bima. Gusti Senopati kaula wayahna anjeun menyumput. Itu teh lanceuk kaula keur ngajanteng di satengahing marga. Oh. Sae. Kang Rai Arjuna. Sa Rai Kang. Ye si jenet. Alaresan ulan. Net. Kaula ka dieu.
Jenera ingkang sampun prapta Jenera sampun prapta Kebeneran dek disusul tadina di mana bieu Rayi teh wangsul ti nagara awu-awu langit geus naon bade guguru ilmu ka saha ka eta raja awu-awu langit jeung saha ka itu sareng Kangjeng Rama Guru Kang jeung si guru leres dijajar sokalima teu pino kumaha kaleresan Rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeunna aing dek nanyakeun dek ku guru ilmu naon ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teterak dipanah teterak dikadek pokona sakti we eta nu diguruan ku Rayi demi ngajaga nagara demi ngajaga kasalamatan negara teu mungkin kumaha lamun ngudag kana ilmu kapangeranan lamun ngudag ilmu kamanusaan lain guguru ilmu teterak dikadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek eta ilmu kamanusaan teh lain neangan ilmu teterak dibedieu tapi neangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedieu eta ilmu manusia eta hak manusia nyaeta carana sopan santun ramah tamah DP handap asor landung kandungan lair aisan saling pikanya saling asah saling asuh saling asih eta jelema nu kitu moal aya nu ngadek tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa bakal loba nu nyoba bakal nambah nafsu kaituna sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing aing baheula geus neangan ilmu kasucian nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan tirta kusuma tirta kamandalu neangan tirta pawitra hartina cai suci nepi ka ansrub ke tengah lautan nepi ka aing pangih jeung diri sorangan aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan di tengah laut disaksian ku naga yen netelakeun
dina diri urang teh tanda-tanda keagunganana yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti teh dina tungtungna manusia eueuh sakti nu teu sakti raja rakyat kabeh tungtungna paeh tungtungna balik ka asal bakal aya balitungan manusia lamun ieu naon-naon di alam dunya cing inget moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah gedekeun kahadean lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa pokona mah akang ulah dek ngahalang-halang kana maksud kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh tah eta akibatna guru ka jurig deh bakal jeung rek jadi musuh jeung dulur sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula edan si Arjuna kaya wong gendeng kacuci otakna sia tah ruksakna di negara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris teu berdasarkan pengalaman ngan ukur beja dibejakeun deui kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok istiqomah neh jejeg anceg teu ungut kalinduan teu gedag keanginan cicing dina kapangeranan moal sahade nu disembah angin Gusti nu kagungan urang ulah net wani soteh aing lanyeurkeun hukum adil wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna syarat naon syarat ngelmu syaratna ngelmu eta naon nyaeta kudu tega ngirimkeun bangke jelema menang neuteuk opat gendeng sia kakara aing ngadenge lagi eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir dek leuleumpangan dina bangke sia neangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur saha nu rek dipaehan teh Semar Badranaya coba Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha ngomong sia rakyat dek dikorbankeun ku sia tuh memeh cing inget memeh jadi pamimpin sia teh menta teh ka rakyat teh nu ngajadikeun sia kari-kari aya rek dihianat ulah sakali sia ngajalankeun
kehidupan di dunia pikeun nyangsarakeun rakyat. Ulah sekali-kali nyeun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat, tapi si cing menderita ke rakyat. Wallah eta di pamrih teh bulan. Ngerti? Nu milih sia teh rakyat teh. Hakikatna raja urang teh rakyat. Ngabdi teh kudu Lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk. Mikir sia. Tah aing anu geus sumpah. Sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi pikeun kasejahteraan rakyat aing. Ayeuna si Semar teh rakyat aing. Tong boro wujudna, buukna salamar geus jadi tanggung jawab aing. Saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing.